kieu ye. Bah. Geus lah ulah dagang bae abah mah, geus teu kudu dagang. Abah kauntungan dagang sok sabaraha eta sapoena, Bah. Abah kauntunganna sapoe boga 50.000, geus kukula digaji 100.000, geus abah mah ulah dagang, geus. Aya kula pan kula na ngadidik abah, haju kula pan dimodalan ku abah, kula ieu geus alhamdulillah ieu mobil boga, kuari usaha keur rada maju. Geus abah mah 100.000 lamun kauntungan abah 50.000, nikel geus ku kula diberes 100.000. Abah cicing we geus maca Quran we. Kos kitu we teh diimah tah. Saya teh carang tah urang ngadenge kos kitu carang. Biasa carang biasa asana 1.000 hiji asana. Dek ngarorowot bae ka kolot. Carang urang ade. Komo lamun abahna manggul pacul mah urang rada gitu maju. Bah, di ka mana? Kagak wae. Geus ulah ngacul bae jual apa? Pacul we geus kolot-kolot teu pararan geus bah, ganti kuari mah meok bah. Iya, nanaonan atuh aing mah pagawean kolot teu tega ieu kul, teu tega teh sia. Tuh ka aing teh ngurusan tah naon, lain jual bae bagi dua jeung kula. Apa panedana kos kitu. Pacul sia ku aing. Sedajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah hiji. Kanggo Haji Hamdan bin Haji Sa'ad Kampung Petos Kumbuk Lapat hari Senin. Almarhumah Sinah binti Singadirana meninggal Selasa. Insyaallah. Kemudian Abah Durrahman bin Mahani Amseni binti Ahmad Sarah binti Asad. Di Abbas bin Samika Sajah Amah binti Astura Bapak Ilyas bin Hajar Rangkas Bitung. Haji Nahar bin Haja Satya, Haji Saja bin Haji Nahar, Haji Nosimah bin Sukamulya Cikupa, Haji Zangzang bin Sarpati, Haji Alim Sonan bin Haji Nursiti bin Haji Zangzang, Haji Cikupa kene. Almarhum Haji Sahar bin Jahi Kesepat. Kemudian ibu almarhum Ibu Sartia binti Asyarim, Bapak Mislan bin Sadim, Bapak Asum, Saita bin Arifin bin. Kemudian terakhir ialah Hapun bin Haji Abdul Manaf Doyong, Nisbak bin Johan Pandeglang. Akhir sekali ia mah di keluarga tokoh Mas Tabrani Haji Hussein. Kurang tadi disebut para almarhum-almarhumah, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, caangkeun di kuburanana, tempatkeun dina rahmat Allah. Oge tadi disebut mudah-mudahan dihasilkan pamaksudanana, dilancarkan jeung digampangkeun ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lamun tanggal hiji Rajabna poe Jumat berarti urang puasa poe ieu kasabaraha poe? Jadi urang kabehan puasa katilu. Urang mana ya? Ya, jadi lamun urang puasa bulan Rajab lantaran ieu mah puasa sunnah tapi gede ganjaranana. Disebut Syahrul Asar. Sapoe
ridhoan Allah poha haja-haja urang ngan ridho Allah hese lamun 7 poe ieu uglikot abu-abu nar dikunci lawang neraka masyaallah urang eueuh jalan deuk ka neraka amun puasa lain amin puasa dan teu 7 poe dikunci lawang neraka masyaallah hese bae deuk ka neraka teh lamun urang puasa bulan Rajab 7 poe duh poha raja masih can kabita keneh bae ku dikitu-kitu mah teu kumaha deui namun 8 poe futihat abwaabul jannah sakabeh pintu surga dibuka jadi liwat pintu gerbang mana bae dipersilahkeun ya Allah geus kuari bae di DP-an atuh surga teh jadi inden urang kuari puasa bulan Rajab sakali deui mudah-mudahan urang kabehan dibere kabita sanggeusna kabita dibere dae sanggeusna daek dibere kuat sanggeusna kuat dibere ikhlas sehingga naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang kabehan dibuktikan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan diiring ku Kangjeng Nabi urang melalui bendera Kangjeng Nabi urang jeung bendera para wali-wali Allah bendera para guru-guru urang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemang tas ngaji dek nanya tukang huduk beak gitu. Lamun beak berarti bohong. Cek tukang huduk kekurangan keneh malah ngajan lagi. Oh. Nyawa nu di jero nya nu di luar na teu puasa. Asana di jero bangun nama. Paduka jengan musannif didirek nyaritakeun kumpul para aqarib para karabat-karabat tina jihad anu nganapakahkeun jeung antina jihad anu dinapakahan nu butuhna lantaran loba anakna mun teu aya anak incu geus deuk diatur ku ari ku bahasarana ulah pahiri-hiri lamun boga bapana 2-3 bapak kolot kitu keneh ta eta kumaha cara ngaturna iyalah suki musannif di dieu rek dicaritakeun cara nganapakahanana wa man istawaya farahu anfaqa mun aya jelema akur bae far'una yakni anakna akur sadarajat dina kurbin jeung irsina artina deketna akur pada menang warisna akur ka eta sanajan lalaki jeung awewe sifatna tetep bae eta anak duanana wajib nganapakahan ka bapana Zaid boga anak 2 lalaki kabeh Umar jeung Bakar akur kepada anak deketna akur pada ngawarisna akur teu nu ngahijab maksud atawa awewe duanana Zaid boga anak 2 awewe kabeh Nyindun jeung Nyidadun akur tetep pada deketna anak jeung ngawaris eueuh nu ngahijab atawa lalaki hiji awewe hiji Zaid boga anak nu hiji lalaki Umar ngaranna nu hiji awewe Hindun ngaranna
saeta duanana akur be dina pada kurbina anak jeung dina ngawaris eueuh nu ngahijab tah mun boga anak dua minimal eta Ki Zaid teh ka ieu nu ngurusan itu bapakna duaan. Jadi berarti Ki Umar jeung Ki Bakar musyawarah. Bakar kakana Umar adina. Biasana urusan nu kitu mah adina nu sok negor ti heula kakak lain kakak. Kakak mah biasana cuek-cuek bae. Tilok mikiran indung, tilok pikiran bapak mikiran sorangan bae. Eta dicikupa kos itu. Temireungeun ka bapa dek paeh los bodar los asalnya na bae apeng-apengan di warjok mun urusan ngajual pangheulana eta kakak kana kos kitu lolobana kos kitu adina jeung Umar teh ka ya naon urang musyawarah naon ngajual taneuh tah ai iya abah urang dagang teu tani teu jaga sekolot ngajumur yangan bae geus atuh kuari mah meureun eueuh sase ti urang duaan yuk urang babagi ji bener oge si hadeuna aya sia tiis teh mah kos itu mah tah kana aja jantung ayo atuh abah sok sabaraha duit teh sapoe daharna bejana mah abah sapoe 5 liter cenah dah hah bener sih ya sama ngaloyan nu hirup mah nu sehat itu boga daun kieu bae lah sapoe atuh beureun 2 liter mah kudu yuk sia 1 liter atuh kula 1 liter kakak 1 liter aya geus duitna tuh sering 10.000 kula 10.000 kakak 10.000 geus pokona mah catet bae geus urusan bae heulanan ke aing mah pandeuri kakak eta tolol jasa kakak teh kos kitu ente yang ngebalager kabehan ji bener oge nya kiatu lah kuari mah tuh urang bagi 2 ayo geus atuh dek ti heula ta duit teh kuari depan ti heula tuh ka tah kakakna lamun sapoe 10.000 10 poe 100.000 lamun sabulan teh 200.000 tadi heulakeun tah sabulan beasna berarti 30 liter. Nah, 30 liter. Ke sabulan teh tegor bae kakaknya. Waduh, ngeuneun da kos kitu teh. Nikmat. Aja cak kakana teh beusi jak kamaran kakak mah rada jauh ieu. Beusi bae ieu mah beusi abah ka rumah sakit bejalan ulang teh. Maksudna teh naon dia tuh lain naon ka rumah sakit mengiring-iring kadadan ku Mang mayarkeun mah. Satun mayar. Sabae pokona mah. Ngeunaheun ku sakitu bae ge tangeunaheun ieu mah diteangkeun eueuh ditelepon gereuti heula bae aduh cangkel boga kakak kos kitu ieu mah akur ye jadi berarti kakana jeung adina Umar jeung Ki Bakar teh layeut sareuneuh saigal sapihanean ta eta ngeunaheun ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak bahasa batur eta kos kitu tah jadi sareudeuh saigal ngeunaheun we ieu mendeg kumaha ge beja ka bapana bah geus abah mah ulah mikiran naon ku ari mah ku kabeh ditanggung jawab ya abah boga anak dua-duana jadi jasa kieu mah perusahaan kabeh alhamdulillah ngawarung-ngawarung ge usaha teh lancar geus abah mah ulah di imah we di mushola bae kajeun di ditu geus ngekelan tasbih bae nu gede aing ulah dahar burung Gugu dahar rai ditanggung jawab bukan. Oh alhamdulillah. Tugas dimulai kuari. Besi aya naon-naon bebeja, kemudian besi muriang bebeja, nya eta diurusan ku anak emang kewajiban anak. Gimana? Atawa duanana awewe ngidadun jeung ngindun eta ge musyawarah beda dun cek indun. Abah urang eta pan geus kolot gawe henteu usaha henteu. Wari mah beureunan ku urang di urusanana. Ieu urang papatungan. Nah, beres kudu rapi.
atawa ieu lalaki hiji awewe hiji boga anak ki Umar jeung Hindun. Akur bae tina kurdi jeung irsina artina eueuh nu ngahijab deketna lantaran pada anak tidak ngawarisna lantaran eueuh nu ngahijab. Nah ieu ge sarua bae wajib kuduaan urusanana. Tinggal kumaha urusanana lantaran nu hiji awewe nu hiji lalaki. Cek sakaol mah akurkeun bae cek sakaol mah henteu lantaran lalaki mah dua kalieun awewe dina waris maka dina ngurusanana ge lamun bapa sapoena beak 15.000 berarti lalaki 10.000 awewe 5.000 kitu bae eta mah ngeunaan teh lamun urang nurutkeun ngaji mah tararis sampai ge. Ya memboga anak dua-duana hiji lalaki hiji awewe awewe malindek di imah bae mang masakeun awewe ngalap awewe kadang ki ngising ge di dinya awewe keneh bae kadang-kadang lalaki mah jahese ieu aju biaya ge ti awewe lah ka rumah sakit tautak saeutik ku awewe nu lalaki mah jauh bae sakalina noong ka di jam 12 peuting. Di rumah sakit abahnya di mana kabar mana? Urusan ge lah gutianya. Ai kakak ka mana? Kakak mah keur sibuk ge bisnis. Jadi itu 1 miliar, itu 1 miliar. Ulah mau miliar atuh ieu 10.000 bae heulang. Heulang can hasil. Can hasil ke di untuk membeli itu bae 1 miliar, itu 1 miliar tangke ke tanggung jawab abah mah. Jang modal mah jual bae heula nu itu nu abah. Amis tak ngomong. Kakak teh 3 kali na mah kos gitu. Ulah gitu akur bae kakak anak ngurusan anak bage ngurusan. Diatur teh kanu kitu-kitu. Masyaallah, masyaallah. Ngeunaheun bapak lamun diurusan ku anak. Aya bapak jore jasa nasibna geletik di sekolah-sekolakeun dijejeujeuhkeun titah dagang mararaju kuari nu boga mobil nu boga perusahaan kuari bapana di imana sorangan bari tinggalkeun maot deui ku pamajikanana tinggal benar-benar sorangan aju geus kurang tanaga deui kabeh nu lawewe dibawa misa ku salakina dibawa rumah tangga miarisa lalaki kitu keneh baroga imah sorangan eta aki-aki tinggal sorangan wedi manu noong eueuh nu ngurusan eueuh ieu mah aki-aki jore nasib bareng nasib mah aki teh datang ke eueuh anu ngurusan masyaallah kadang-kadang jol bae tatanggana kadinya ki ulah dahar encan tuh kayak bola banget batur tatangga tanu mere halalang seramat ya emang kamana anak tuh ka dia di kukula tuh dipamisangan ke sapoe 2 poe cek sage sia boga salah henteu gitu aki gitu ga pamajikan naon itu sudah deui urang kayak gitu kolot yang kawin ini yang kawinan naon aing hayang aya nu ngeukepan Taeta aki-aki goreng nasib anak maloba tapi nu daek ngurusan. Mudah-mudahan anak-anak urang, incu-incu urang ngarurusan kanu jadi bapana. Itu keneh bapana ulah api lain kanu jadi anak, abeh urang di dunia halal limpu, di akhirat ge halal limpu. Ulah kajurung ku nafsu. Ayolah mun aya jelema akur anakna dina deket jeung ngawarisna maka anfaq eta keur carita 2 keur carita 3 keur carita 4 keur carita 5 keur carita boga anak 12 ieu kewajiban kakabehan musyawarah para anak-anak kabehan musyawarah ye urang boga bapa hiji deui emang boga bapa sok sabaraha pokoknya mah iya bapak urang pan geus kolot geus teu daya teu upaya. Nah, kuari mah urang merdekakeun ieu bapak. Yuk urang urusan urang udunan. Yuk sampai 10.000 jang bapak mun 12 jadi berarti kali 10.000 sabaraha tah?
Jadi 120.000. Belas namun saurang saleter berarti ayeuna tina 12 jadi sabaraha? Jadi sabaraha? 12 liter lamun sabulan. Sabaraha deui tah? Asalna sugi ka kolotnakeun ya kolot ya. Sugi ka kolotna gitu. Mantap kolot bipas ngeunaheun jasa kolot teh nikmat ai gitu. Muka kana datang ke dinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, bah, rokok, samsu, sapak. Alhamdulillah. Jol adina. Waalaikum. Waalaikumsalam. Gudang garam, Pak. Tah. Sapak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo deh datang di Madinah. Bah, tah. Garpit. Alhamdulillah. Masya Allah. Cakapan aing kungin teh. Jol Madinah sakali gudang garam aya samsu aya garpit aya segala aya bata naon mole tuh aja aya lengkap jadi ngeunaheun kolot teh merdeka kadanan ku kitu ieu mah datang ka kolot dengan cerik deui Waalaikumsalam gas ulah bah anak abah aya naon kamari teh usan demelan ku abah teh bae aku tinggal hutang bah. Oh, ayeuna kuari kumaha atuh. Jual deui bae sawan di ditu bah usan. Jeung sabarakali jeung adi-adi sia atuh. Lah ulah kamikiran adi kula beralapan kula geus maju mah adi ge milu maju. Jaksa. Ya ngabacokak doang di tiba heula. Boro-boro mun tanda-tanda maju mah ti kuari sia boga motor kamari adi sia dek minjem teu meunang pan gusian. Loka bensinan bah adi mah. Atuh eta berarti sia pelit teh atuh teu kitu. Geus ulah bah lain kurang naon bah pan atuh aya maju mangenan bae. Terus nyokel. Ye atuh aya dijual mah sabodo sia. Alhamdulillah bah enggeus dijualna bah sial sia. Eta kos kitu tak kakak sawareh tapi na sawareh atuh wa ilmun ta'kur dina darajatna andai kata kumpul anak jeung incu ta'kur teh anak ayah incu ge aya boga 2 hiji anak nomor kahiji incu kaya nu ngurusan anakna apa incuna lantaran teu akur darajatna dina kadeketanana maka diatur di dieu ku agama wa ilah mun teu akur kal asahu aqrabuhuma maka nurutkeun cekal asoh anu wajib nganapakahan ialah nu aqrab nu deuketna nu leuwih deukeut. Andai kata anak jeung incu salila aya anak incu mah abad ngaranna maka anak wajib nganapakahan kanu jadi bapana incu mah ulah waka milu nganapakahan. Ini istawaya maka lamun akur fa ini istawa maka lamun akur kitu fa ini istawa maka lamun akur dina fa ini istawaya mun akur duana nafarun akur dina ngawarisna sabil irsi maka ngawaris maka ku ngawaris ilah nu dijadikeun anggeunana aya akur dina deketna aya akur dina irsina lamun ibnun jeung ibnu bintin saeta teh ibnun ngawarisna leuwih kuat batan ibnu bintin nu mantap wajib nu nganapakahan ibnun anak
sanajan ibnu bintin teh kabawa asobangkena eta tetep bae ulah waka ngurusan bapak tetep ngurusan adalah ibnun bae ibnu bintin mah ulah waka sakit teh urusan-urusanana Masya Allah wasani bilinsi sumal kurbi tadi tepan aya kal aso berarti kal teh diperdebatkeun didinya mun muqabil aso kal sohe cikal sohe mah inu kadua bilinsi sumal kurbi kumawari selah diheulakeun ulah ku kurbina heula sabak da ngawaris kakara ku urusan kurbina jadi berarti urusan nu ngawaris taula nu diheulakeun urusan kadeukeutan jeung kajauhan panderi eta diutar diatur abeh rapi hirup teh ngeunaheun kadengena tarari tararenang talalentrem eueuh deui harepan hirup teh ngan saukur nungguan paeh doang umur teh geus diatur napas geus dibatas geus aya notana bakalna urang teh 30 tahun 40 tahun 50 tahun eusian tadi jero umur eta ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah mantak lamun geus kolot masih kene adur-aduran kene bae kabita kuno lenggih kene kabita ku putihna urang lampu kabita ku gitekna urang Karawa eta mah kolot geus kudu istighfar lagi istighfar ya aya naon di awak aing iki amat batur mah geus di masjid bae batur geus gaji bae peuting geus hudang bae ai sia awak jadi hitung-hitung umur geus 60 tahun geus deukeut ka hareup ieu teh lamun umur galib 63 ngan 3 tahun deui beuh 3 tahun deui mun pake ibadah nambalan anu baheula sanancan sampurna tamantak daon sadar diri urang insyaallah ieu mah adur-aduran keneh nu ngora-oraman keur mujihna bener-bener jiwa muda jiwa nu semangat segala rupa ayeuna geus kolot mah geus kudu loba ngiringkeun nu maot asal nguburkeun milu neuleukeun ka dinya teh neuleukeun go aing mun paeh kos kitu berarti ieu nu paeh umurna sabaraha budak ieu 55 aing 60 aing ngahiri ko heulaan sia sih kahayang aing mah tuh aing teu heula heueuh tapi nu ngahiri kos kitu malah alhamdulillah kulo dibere-kene panjang umur padahal ngadu kotok bae alhamdulillah kana bae mun pake ibadah onang alhamdulillah ibatur Gusti heula babaturan kula geus kula mah pandiri masyaallah alhamdulillah dibere modal keneh jang ngalobakeun ibadah deureuh sama kitu ieu masih alhamdulillahirabbil alamin padahal salat teu naon teu main gapleh terus bae ya Allah ya teu sadar urang mah sakieu mah alhamdulillahirabbil alamin Atuh akan ngubung sunuzak ngurusan kolot bae segala rupa dikorbankan pakai ngurusan aju maot bapana menang tante nagi kanu jadi kakak tente tamo kos kitu maka bari panggeus dibahas teu ngaji meureunnya antak ke ngajina ulah belang betong isin kanu ngaji bae geus dibahas sama tuh jadi henteu jadi naon gitu ngaranna henteu jadi hutang beda deui jeung urang gitu ngaranna naon ka pamajikan sama majikan urang wajib nganapagan ku ari teu nganapagan sabulan aju teu menta ridona tawa teu mayar hutang di akhirat ditagih
ditagih di akhirat bantar kuari nu panjang umur kene aki-aki geura sasalaman ka pamajikanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon? Aduh aing ngaji tadi. Balapan ka haji meureunan kurang napaka teh ampurannya. Ih tuh kula ge ngampur aja sacekeun nanti. Abo ka haji beuh si beke di akhirat sia kena lagi ka aing. Moal lagi. Ataupun kula kok mau kuari haji dibelikeun emas 100 gram moal kula mah. Sial. Aduh. Nah, beda. Lamun urang tengah napakahan ka pamajikan ditagih engke di akhirat, tapi lamun urang tengah napakahan kanu jadi bapak doraka doang ai ditagih mah moal geus adina teu bisa nagih kanu jadi kakak. Nah ngan kakana bae kudu boga pikiran. Iya abah sabaraha tahun diurusan ku sia Neng, ya kakak mah pan di Jakarta bae 2 tahun bang ngaringkuk bae nya stroke. Jesok dibawa kapan? Oh, atuh ka rumah sakit teh, kanu teh, dihitung mah meureun aya 100 juta yeun mah teu pula. Jauh atuh sia. Kene handa sia. Kakak deuk naon tuh? Da aya kene mah teu jang kakak bae saware. Ih, lain mayar kakak. Ieu bae cakakana teh kuari mah kieu eta harta abah yang sabaraha. Harta abah teh aya meureun aya 1,5 hektar mah. Dijual mah harga nadinya mah 1 juta. Wih, itu gede. Weh, di makan kota di orang. Alhamdulillah tuh kita mah 100 juta dan cokot dan sia ku kakak dibere deui nya, nu sajana urang bagi. Geus kakak mah geus teu bisa urusan ka kolot teh. Geus atuh terima kasih teh tah 100 juta teh eta urusan manusia teh. Jadi dibere deui ku kakak 100 juta, eta mah ti kakak. Di sebagian kakak mah kajeun lah saya tike. Eta mah kakak bau malaikat meureun mah kitu. Insyaallah. Wal warisani yastawiyani am yuzau bihasbihi lain bihasabihi. Salah tadi. Bihasabihi. Lain bihasabihi eta salah kitab. Wal warisani lan utai kang ngawaris garane iku yastawiyani anata narima pada ya warisani am tuzau anata dan bagian apakah biasa kalawan ngitung-ngitung irsu wal warisani ari anu ngawaris duaan anak duana ngawaris dina darajatna eueuh nu ngahijab eta apakah yastawiyani akur dina kadar ngan apakahanana atawa dibagikeun apakah teh antara duaan kalawan ngitung-ngitung warisanana sayelah dua wajahni Kizaid boga anak 2 hiji lalaki hiji awewe nu hiji ki Umar nu hiji Hindun pan ari dina ngawarisna mah akur bae eueuh nu ngahijab yastawiyani ngan nu beda dina darajatna ari lalaki mah nya nyuhun nya ngais ari awewe mah ngan nyuhun doang berarti lalaki mah 2 bagian awewe mah sabagian tah ieu nu dimasalakeun apakah di dieu akur bae atawa dibagi nurutkeun hitungan irsuna lamun lalaki irsuna 2 kalieun awewe ngan apakah anana teh kudu 2 kalieun apakah diakurkeun bae wajan masyaallah tinggal macaan doang kitab ieu tinggal macaan ku urang dilaksanakeun macaan dilaksanakeun minah ngan ieu kitab teh dibacana komo nu teu mondok mah wah boro-boro bisa maca kitab puyeng wae boro-boro maca sorangan dihartikeun geus nundutan bae komo dibawa beuteung kentel mah nu kadeuleuna teh lain masalah kopi deui ya Allah ya Rabb
Ai inget kawali mah pepegatan jeung dahar jeung nginum teh nya nama salila hirup. Salila hirup jana mah pepegatan jeung dahar teh. Urang mah ti jam subuh tadi datang ka magrib teh pepegatan ge kapaksa. Apaksa ku hayang ganjaran we ieu mah. Tah bari geus di bae geus dihayal-hayal bae bukan naon ieu. Oh, Masya Allah. Itu puasa urang mah puasa gitu rorongkong. Puasa rorongkong ayu wali mah geus bae lantaran manggi kanikmatan lapar teh. Geus jana mah pepegatan jeung dunya. Pepegatan jeung dunya teh dahareun eta dunya pegat, inumeun eta dunya pegat, pake eta dunya pegat, imah eta dunya pegat. Minimal ulah hayang heulanan geus dalika buka ala kadar bae jang salat kitu keneh nginum ala kadar ngarokok bangsa sabungkus lah ala kadar jara rau jasa budak antak ke hese jasa jelema nu diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Komo nabi bagus deui nabi mah ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cak Kangjeng Nabi la nabi ya ba'di nabi deui sabada sim kuring anu mantap putra-putrana dipupus-pupuskeun ku Gusti Allah besi engke timbul nabi-nabi dipan anak nabi manabi geus henteu aya geus kabeh eueus aya ge ti Siti Fatimah incu Sina Hasan Husein geus lain nabi eta mah ngan syarif doang Habib ngaran terus datang ka kuari turunan-turunanna Habib syarifah geus eueuh nabi ngan timbullah wali-wali Allah Subhanahu wa taala anu menyerupai kahirupanana jeung nabi. Kumaha menyerupai Kangjeng Nabi tina ahwalna tina af'alna af'al jeung ahwalna akur ngakuran Kangjeng Nabi mun Kangjeng Nabi daharna teh saeuti atuh ieu ge saeuti Kangjeng Nabi dina aya atuh dahar dina eueuh tirok gogoakan atuh eta ge kos kitu anjeun aya naon pati mah aya ieu korma saeuti kieu dahar isuk-isuk teh Kangjeng Nabi dahar kos gitu. Isuk nanya deh aya naon poe ieu teh ayana naon kulantaran teh ayana naon dek puasa bae. Tah eta lamun dituturkeun kos kitu aduh di imah tangga tentrem. Tentrem. Gimana ya bukan naon ieu sarapan? Eueuh naon sia. Mana naon atuh lain atuh neangan atuh. Duh pamajikanna geus kototan. Beurang saeutik. Dah naon? Ya udah naon maka katumulan naon tak boleh naon buang kawaras ya cambung sia koing waduh geus waras itu sora sagaledegepan ka pamajikanana insyaallah jara rauh rutan Kangjeng Nabi bae tanggeuna boga naon ya koy teh boga naon urang parwasa bae yuk cek pamajikan ngeuna di dinya teu ngeuna di dieu atuh ngajakan puasa usahan teu jadi orang stabilkeun bae jang keluarga mah keluarga urang mah urang nu geus kolot mah dicoba urang nurutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daharna saeuti nginumna saeuti teu memewahan Kangjeng Nabi nu kadeuleu alam nu itu bae alam sabada maot kemudian atuh ayeuna mah kitu pentingna Kangjeng Nabi mah wajib fardu Kangjeng Nabi tahajud atuh urang ge hudang-hudang ulah kapihlan kudu dihandap aya dihandap geus utek-utekan aya di luhur peureum keneh tah eta turutan jeung Kangjeng Nabi ya Allah ya ibadah teh mimiti ibadah make syariat terus bertoriko terus datang ka hakikat ku hese-hesena kos kitu teh nisbe urang mah bersyariat bae insyaallah ku bersyariat ge urang kabehan
disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu taala. Aya wal warisan yari jelema anak nu ngawaris duanana yastawiyani eta akur bae apakah akur bae cara ngawangan apakahan ka kolot atawa dibagi apakah bihasabi kalawan ngitung-ngitung warisanana mun lalaki pada lalaki mah anakna teh atuh memang eta mah aku darajat ngawarisna awewe pada awewe akur pada darajat ngawarisna nalika hiji lalaki hiji awewe boga anak beda darajat ngawarisna lantaran lalaki mah aya bahasanya nyuhunnya nanggung ari awewe mangan nyuhun dah nu mantak lalaki dua kaliun awewe menangna li zakari mislu hadzil unsayain nah ieu dina ngana pakahan kolot kitu apa henteu wajhani dibagi dua wajah. Artinya dua wajah tetep wajah hepete wajib diakurkeun bae lantaran ieu mah urusan nganapakan kolot teh sabaraha geus diakurkeun bae ku ari mah lamun saleter kabehan mun 10.000 kabehan tapi lamun cek sakaol nu kadua mah tetep kudu dibedakeun lalaki dua kalian awewe. Mun lalaki 10.000 awewe mah berarti 5.000. Mun lalaki mah saleter awewe mah berarti setengah saleter. Geus tabakos kitu mah tinggal musyawarah bae. Ieu nurutkeun sababaraha ulama dibagi dua. Kitu tah kasimpulanna. Nabat wa wajul istiwa ishtirakuhuma fil irzi lah geus disimpul mah kos kitu cuman da kuku bahagia tinggal ngalaksanakeun mana bae temen ngalaksanakeun ana ieu mah hese ge kita dige boga anak 12 kaurusan ku kolot tapi anak 12 teu ngurusan ka kolot eta tah aya bahasa kos kitu eta masyaallah. Heze jasa kolot diurusan ku anak. Masya Allah. Urang bejana kieu ye. Bah. Geus lah ulah dagang bae abah mah, geus teu kudu dagang. Abah kauntungan dagang sok sabaraha eta sapoena, Bah. Abah kauntunganna sapoe boga 50.000, geus kukula digaji 100.000, geus abah mah ulah dagang, geus. Aya kula pan kula na ngadidik abah, haju kula pan dimodalan ku abah, kula ieu alhamdulillah ieu mobil boga, kuari usaha keur rada maju. Geus abah mah 100.000 lamun kauntungan abah 50.000 nikel geus ku kula diberes 100.000 abah picing we geus maca Quran we. Kos kitu we teh diimah tah. Saya teh carang tah urang ngadenge kos kitu carang. Carang biasa asana 1.000 hiji asana. Dek ngarorowot bae ka kolot. Cara urang ade. Komo lamun abana manggul pacul mah urang rada gitu maju. Bah, di ka mana? Kagawak. Geus ulah macul bae jual apa? Pacul we geus kolot-kolot teu pararan geus bah, ganti ku ari mah meok bah. Iya, nanaonan atuh aing mah pagawean kolot teh tega ieu kul, tega teh sia, tuh ka aing teh ngurusan tanaon lain, jual bae bagi dua jeung kula. Apa panedana kos kitu. Dipacu sia ku aing. Lamun kieu babangeunan bah. Beda ieu, ai beda anu endek aing ngurusan mah ngomongna ge ngina, ka bapana ge teu kenceng. Bah, tadi lah bah, enaon, dia kala bah. Teu baculah, atuh jaga sekolah teh lain usim pan ku ari mah bah. Geus bae teh mah bacu teu sudah. Aju, eta mah disawan ku batur we apa mah ulah. Geus bae abah mah ku kula geus digaji bae geus salila kula maju jeung sada kula hirup. Geus abah yang naon geus bebeja bae ka kula. Bener teh sia ieu. Iya tuh, Masya Allah, dia tidak bener kakapengan. Karena kuari bahwa ingat ada ngomongan siapa gitu.
atuh kuari robah bae. Abah lagi hampir teu percayaeun teh ka anak. Jata tadina nakol bae. Kok kasih tempat gini enggak kolot. Beneran ya. Beneran ji. Atuh gitu alhamdulillah tuh. Bisa terus disuplai kudu jadi anak. Beuh eta kolot geus ngeunaheun jas. Aya bahan dibere 100.000 sapoe teh moal dibelikeun naon kahayang tuh kolot. Naon kahayang atuh meuli baju paling kadoyong. Meuli calana batur mah meuli lepis, meuli segala rupa teh nyana mah palingnya meuli komprang hideung. Nu hideung teu jadi. Teu jadi eta kolot palingnya sakitu doang. Masyaallah. Aju geus meunang sataun teh di bebeja bapana ka anakna. Alhamdulillah ya Gusti aing sapoe dibere 100.000 beres. Aju berat henteu. Nah. Tua ya tuh. Tadi pakai dia kukula tolong betul lah. Anak bapak itu pada itu. Agak terlalu berjaya manusia iya. Saya wanu abah deh. Nah apa kita? Ngenahkin kalau teh, Masya Allah. Kena nikmati, kena ngarasakan, ngenah. Ya Allah. Waman lahu abawani eta mah cerita tadi ka bapa doang ku ari kieu jelema nu ngabogaan indung bapa abawani mimba bitaglib ngaranna eta teh Umarain taglib Abu Bakar Umar Komarain eta adalah bulan jeung mata poe eta mimba bitaglib tanu kos kitu mun urang ngajipan bade bakal kapanggih magribain isyaen teh lain isya dua isya jeung magrib bahasa ulama teh kos kitu hiji bahwa abawani boga dua bapak lain dua bapak emak jeung bapak Waman lahu abawani sajelma nu boga indung bapa lamun jelema lengkap kene boga indung bapa falal abi maka wajib nganapagahan ka bapa ai mana ieu faqil asah alal far'i itu balikan deh waman lahu abawani fa'alal abdi wakila alaihima libaligi jadi aya dua siksa kaul mah wajib nganapakahan ka bapak baik sebab bapak engke wajib nganapakahan ka mah eta talepa tah kitu-kitu kene geus kuari mah bapak bae anu dibere napakah kudu jadi anak lantaran mbak mah kawajiban bapak cak kaul lain gitu alaihima tetep bae indung jeung bapak kudu diurusan dibere nafaqah rapi biasa ieu agama cara ngurus supaya rapi di dunia nah halimpu di akhirat na ge saluyu geus enaon Perbedaan nu miskin jeung nu kaya. Oh, lamun nu miskin jeung nu kaya, kawajiban mah tetep bae nu miskin ge ngan mohon bae nu kanu kaya. Kula mah teu boga kakak bae nya. Si kakana ge kudu heugeus. Malah mah adina lantaran teu boga dibere dinantep eta kos kitu. Ya, saya gitu ceritanya. Gitu, numantak wajib indung bapa dinapakahan terlistiwai mabil kurbi. Lantaran akur dina deketna, akur be anak ka bapa jeung anak ka emak. Akur teh darajat kadeketanan mendak tetep be wajib diurusan ku anakna bapa jeung emakna. Itulah cara urus anak ka bapa.
Bahalamun boga bapak kolot, boga emak kolot, au ajdadun, wallahu a'lam. Munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar-kufar Quraisy. Adu dalil, adu argumentasi. Kekuatan ilmu ternyata kufar-kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dicuk-curug ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi, tetep nyana geus teu bisa kukumaha. Bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi, tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah, abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Bisinya ngomong di hareupeun Allah. Ja Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkeun Al-Qur'an. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Hayo, deuk kumaha? Geus teu bisa kukumaha. Haju kumaha eta kufar Quraisy iman, tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok jeung Kangjeng Nabi, nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah. Bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae. Mahal hidayah. Urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi, nyaho teu ka Kangjeng Nabi, hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah, ngaji pengajian-pengajian. Jorojoy urang mah iman kabelah dia beki kuat. Iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuh ngadenge kana wahyu teh iman, tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi. Iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeuhna bae, ja baheula mah baheula. Sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman. Urang mah kuari paling ge di sisi imah aya nu ngadokotok wajar sama kos kitu mah. Mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar. Paling ge di dinya teh aya anu zina kurang ajar tama. Ieu. Tetep urang hayang rapi, urang hayang salamet, anak pamajikan urang hayang salamet, tatangga urang hayang salamet, babaturan urang hayang salamet. Ngementek teureun-eureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan. Gusti salametkeun pamajikan, salametkeun anak incu, salametkeun Gusti dulur-dulur, salametkeun tatangga-tatangga Gusti. Eta mah nyana keur judi, segala mabok, segala non tama ku nafsuda Gusti. Bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang ngadoa teh, ngadoa lain jang sorangan. Urang pan lain kitu Gusti, abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun haba. Oh, cak Gusti teh sia eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu, atuh siapa cak Gusti teh. Kulon haju pemilu ka batur teh nu aing cak Allah tuh. Urang mah teh etis kan. Mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam. Mun eueuh wali Allah di Bandung, mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam.
untung bae masih kena anu sok udang peuting udang ki SD. Aduh cak kaki kita baca aing maksud aing ge kasih ya pugu itu eta bagus eta kos kitu eta neraka eta kos kitu malah maki ina ge geus teu ka sumur jasieun di botol aqua bae di jero kamar. Masya Allah kan teh iman ieu teh kafir-kafir teh buang kawarahna luar biasa kunaon eta ku ego gengsinya na kudu iman mah teu daek gengsi mah terus bahaya ya gengsi mah terus bahaya harga diri kan ka ditu lawah asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka masa aing mah pan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng atuh uyahna ge pan ngadaru lah heulana aing leg-leg Gus ya uyah bila perlu dagangkeun Gus ya uyah eta ego ngaranna. Ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad. Hebat jasa ngaji. Datanglah ke Abah Kakarak ngajar ngaji. Wa ngadenge ka maneh di miati sok mingguan. Ya, gua dek nanya masalah. Lamun ua nu menang sia ngaji ka ua lamun ua nu eleh ua ngaji ka sia eta kiai gitu ngaran. Jadi bebeneran tah mah tah nanya masalah hiji dua tilu datang ka saminggu geus beres ua eleh damyati aya ua eleh geus ua deuk ngaji ka damyati ngan ua mah balagna hayang hikam. Entak etak balagnya tah baheula di mingguan teh ya ikam di Haji Ahmad tah etalah kos kitu baheula mah kolot tak teh kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu neuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu wae eleh wae kolot ya teh bodoh bae. Itu masalah ngan tawadu nunggus gitu ngaranna teh eta aki-aki nu tarefaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna teu makeun mah bodoh tadina ge teu mondok aja teu ngaji pan cilaka aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah tuh eta tawadu nu penting ulah nu handap we tawadu. Aduh tah euy jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirna nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kumaha ge jam moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia kasih hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah ti nu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir pokona mah aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia. Weh, si pohara-pohara teh. Atawa sebagian dari ayat-ayat Allah nu ngajadikeun kana ciri kiamat. Daekan eta ieu daripada iman ka sia. Pohara kupar Quraisy. Mboga iman ka Kangjeng Nabi teh hayang kudu iman ka sia budak kamari. Tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara. Nyurup kasurupan Abu Jahal. Kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sabiranya nyaho kiihna aing kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pada teh nyaho kiihna nyana baheula nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nyana neuleuk kan aing neuleuk ka sia aja kuari bogo pan digawin atuh
Atuh pan sia nyaho leutikna tuh aya kanu kitu man ulah bomong kitu ieu giliran beta ka budak pinter ieu tos masantren ye dah udah didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dan itu turun ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikah aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengah dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati njana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an. Wow. Hiji. Oh ya tia badu ayati rabb oh ya tia rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad, iman ka Al-Qur'an. Tayangnya atau ayatia ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nu nuduhkeun kana kiamat nyana ge geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantak nyana nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing badaekan keneh datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat. Ini gak ada iman daripada aing iman ke Al-Quran. Aing itu naon tanda kiamat? Iyalah. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat. Sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji dajjal, 2 dabah, 3 khasapun bil masyriq gempa di wetan, khasapun bil maghrib gempa di kulon, khasapun bi jaziratin bi jaziratil Arab jelas pak gempa di berbagai benua, benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukhon aya haseup unggal nagara engke bakalna ngan haseup tersebut kan puang gede-gede nama engke di timur tengah bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tama haseup unggal nagara ge aya haseup ngan haseup ku eta mah pohara dukhon eta datang ke poe sadunia poe ku haseup eta ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tuluy samsi magribiha muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar. Sono ieu mah bakal nanti adan. Wah, luar biasa.
kuari mah kakarak ge seuneu font doang. Font teh naon kira artina? Tuh, siapanya hobay kan? Ya osok neuleu meureun. Font. Ieu dibawa ti negara ka negara terus aya nu nasional, aya nu internasional, diiring ku kabehan. Wah, dipuji-puji. Eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani. Ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahannya baheulana. Nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku apehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ya ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masyaallah kan. Nah ieu bakal terjadilah seperti eta geus dijelaskeun. Dumandak Imam Tabrani nyaritakeun di sanadihi an Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu. Mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang. Iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo. Qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kanjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqir. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras. Panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras. Tidinya manehanana fatakhir ngejungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta. Unggal poe takhirus sajidah pada tazalu kadzalik. Lamun ku Allah encan ditita irtabi urang paraje balik deui dina hiji eta manehna sujud bersyukur ka Gusti Allah. Cak Allah kudang panon balik deui ka wetan sakumaha biasa. Unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud cak Allah hudang aya balik deui kitu beta. Masyaallah teu eureun-eureun datang ka kuari masih keneh kitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasan. Fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha. Ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh. Henteu titah hudang ku Gusti Allah teh. Diantep bae. Datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah ai. Kok teu dititah hudang ai cek Gusti Allah. Kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah. Ya Rabbi, hei pangeran abdi, inna masiri ba'id. Lalakon abdi teh jauh, ieu kok diantep kieu kumaha? Cek Gusti Allah, itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup. Muncullah ti kulon, kakarak jelema kaget kabeh. Woi, ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon. Woi, bener. Kuari itu deuleu kaget kabehan eta memehna teh poek 3 peuting. Memeh muncul ti kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan 3 peuting. Kanyahoanana ku ahli tahajud. Nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang yang ramang ieu mah jema terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh kok poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah
poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar geus dua poe dua penting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener bae ka 3 poe kakarak teret di kulon nyana ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus tah mah disimpen ku Gusti Allah nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim anu sebenarnya mah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun Irak terus-terusan Yaman bakal Iran gitu keneh jadi ancaman Yahudi kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun-eureun Turki kitu keneh di urang ge kuari bintik-bintik geus aya lain lalagaan lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika rakyat anu paham mah ieu teh nanaonan kieu yeunlah berbagai organisasi baik organisasi Islam maupun organisasi non-Islam dan lain sebagainya untuk membenahi negara tapi tetap baik negara teh lain embungan dikendalikeun ku Yahudi pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge jelema anu geus mantap dina Islamna dianggap teroris di perangan bakal kajian kumaha ge pokoknya biang terorisna terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman teu harmonis tambah deui ku HTI teu nyaman teu harmonis tambah deui ku Hurut teu nyaman teu harmonis tambah deui ku FPI teu nyaman teu harmonis padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik mah bisa geus kajian kumaha ge ieu mah geus lalakon kos kieu bajak kuari ge presidenna teh geus nyaho aya teh dipilih kualitas pemilihan geus aya si eta kok bisa kos itu bae pengendalian mah nah engke kan mulai tah riweuh organisasi jeung organisasi terus mulai ayeuna ka parlemen terus iya ribut lah pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi tidak berdiri sendiri rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika timbullah engke bakal tentara bagi dua polisi bagi dua ribut pasti di negara Irak model kos kitu Iran model kos kitu Suriah model kos kitu nu kuari eukeur bae Mesir Suriah seperti gitulah ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri kemudian geus aya di dieu boga lalakon ieu Amerika nyieun jelema ribut lah rakyat bagi dua polisi bagi dua abri bagi dua Mesir model kos kitu Suriah model kos kitu ieu kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika rakyat embung bom sing jelebur Suriah gitu kene iya kami mah yang iya isulah ke orang kieulah sementara isu nu datang ke orang informasinya geus teu murni sulit lantaran Gus Dur lagi seueuh nusok mere informasi murni kuari dikendalikeun ku batur hanya 25% nu datang ke orang informasi teu baber hese nyarita urang ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah silih tembak di Irak engke bakal ke Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa, buakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nya ka Burupaeh teh heula. Untung. Can bogo untung. Bakal. Henteu bisa henteu ieu bakal jin kumaha jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun.
baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus, padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan-keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg dirantai. Nah kumaha eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun, disteril ku mui. Ah, geus ditosran lah ku mui. Urang damai hirup teh. Ketika aya hukum-hukum Islam, geus aya perwakilan urang melalui Bahsul Masail angsongkeun ka mui. Jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu. Ya kumaha atuh? Mata geus we pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia perang. Bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran. Madinah di lebaran. Eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana. Nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah. Geus kacau di unggal negara. Irak teu eureun-eureun, Iran teu eureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azharna Indonesia dan lain sebagainya. Hayang nyalametkeun diri kamar kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun abri bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hancur rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut hayang salamet agama ka Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajen ngampar ge di dinya kajen teuing ngampar. Terus mata ku dilegaan. Urang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Wow, tereh berarti. Tah ke dajjal lah turun. Wah, kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah. Jelema hayang emas cokot batu. Asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran aing kos kitulah dajal dahsyat-dahsyat nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia nu hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku ari bang kredit engke mah hayang naon sia mio datang sia naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang akina rusak atuh geus bacem hayo sih hayang awe watu jelema ngagarak eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun Kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar
ngaganggu orang Arabna orang mamana ge ku harisma ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya wah mulai wah diperhatikeun wah ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis bu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun anta dajjal anta mahdi teu daek kakarak make subuh wallah anta mahdi kakarak wah ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi terus Dajjal eleh ku Dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu ieu ashabul kahfi wah buuk ngarundai ka handap lantaran besar bararebu tahun atuh ti zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjangnya halis muna panjang nuantak besi aya di mana bae nubukna panjang wah iya ashabul kahfi kajian kuku mah sing hade ulah dibaturan sing hade juri ieu mah ieu turun ti Gunung Karang masalah ini wah gararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudang ku kangjeng Nabi Isa umpat ka mana dia udang terus eleh lah ku kangjeng Nabi Isa kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya Masya Allah istimewa jasa terus kangjeng Nabi Isa dakwah saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil bohong goblok cak kangjeng Nabi Isa kula mah sakadar utusan Allah mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kurang kuari pangeranan mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili jadi berarti hasil musyawarah jadi ngenuhankeun pangeran ngamangerankeun ka kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon aya pangeran urang pangerankeun ju ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan dibunuh harita tetap Isa pangeran jadilah datang ka kuari Tritunggal engke kangjeng Nabi Isa marah saha nu ngajadikeun aing pangeran aing rasul anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad aku aya jeung kangjeng Nabi urang wai malah kawin kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia nyana dakwah terus jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot kangjeng Nabi Isa mulai kacau deui ya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maot nu ibadah ka Allah marah maot ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain urang mun maca surat Kahfi aya ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu kangjeng Nabi waktu kangjeng Nabi tas Isra ningali
bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedengkeun ieu de kaluar tah de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok pala di daharan bae ieu datang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya raja Zulkarnain dipuat di Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia Afrika Amerika Eropa Australia ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kangjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan wah bae aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kanyahoan. Geus mulai. Berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene. Kapalna aya kene kapalna. Mesin deuk urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arad. Di Gunung Arad, Arad teh di Turki. Ta eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadenya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat koreng didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu di ditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nya kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nya lagi di mana tapi ketika jana perem ngadengelah suara azan Allahu akbar Allahu akbar aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang mun ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya di nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo meureun tah. Jawab. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari zahir kadeule ieu lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah pelantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeule ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib ararae loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar hampir sarua jeung himar begal ceulina rancung biasa ngan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae
terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta Masya Allah ieu lalakon lain lalagan pohara jasa bakal katulis. Nah nunggu saya tulisan mukmin tidinya langsung tekebel mau ngeunah geus tinggal kafir siapa kafir sia kafir sia ge deuleut tarang sia ya sia kafir sia ge atuh kafir kabeh tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakal lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih nage dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah tuh di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus eta geus hayang beres percis kos kotok bae geus beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina didinya ngan ngomong kieu atuh hayang boleh didinya belah ditu ke ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomongna teh kitu hayang belah didinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti eta Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi setelah Dajjal setelah Dabah setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe nu mantak cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyana lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yane tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl Allah mangpaatna kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege
tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan, dua aya menarahan, tilu aya tihangan. Masjid mah mantap pakai tihang bae. Tanda masjid adalah tihang. Engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese. Neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran. Model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman, nu ibadah loba keneh. Di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika. Nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok. Lamun aya Jokowi naik Ahok kafir. Tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok, engke di Serang si Cenglu. Oh, di Pandeglang si Tegwan. Ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Geus ono beres kabeh. Ayo sia. Mangkaning deui bae tuh. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh sa? Si Haryati, Haryati teh saha? Hah? Sakar ngaranna nu boga nasa? Anu ditangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho. Mantak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar. Waduh, aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha gitu. Ieu teh dekristenisasi anu lain lalagaan. Sementara pemerintahan urang kuahe. Kiai nu aya di itu huahe opat kali. Nek kumaha deui aya tuh. Lain teh diperjuangkeun jang geus kiayana. Ya otomatis lah. Kafir. Dia terus hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun. Kadeuleu geus lemahna di urang. Asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek. Nah, ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang eueuh nu handal, eueuh nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila keneh eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya, bakal perang, neuk kumaha henteu, bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia, ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeng kulon. Sakar kulon? Baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy malah sabira baduy atuh horenganan cak kolot baheula tong ke mau baduy terus kau nggak lembur nuluan jalan orang dongeng menjeng kolot kos gitu engke bakal orang diperangan waduh baduy usahawan horeng Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai nu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah aduh, Masya Allah.
aya dinya merekna Kiai Haji Google. Waduh, bener. Masya Allah. Di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna. Nah, engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid. Masjid geus eueuh, lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan. Kuari masjid geus teu make tihang, geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang. Masjid mah make tihang minimal 4. Kuari geus teu make tihang, geus teu make. Wah, cenah geus eta bakan aula nu ka situ mah. Abe fungsina babari cenah main badminton bisa. Didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus ese neangan masjid syahadat tinggal syahadat. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya faedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae. Sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka. Oh, tobat-tobatan hari itu. Lisat. Masya Allah. Kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu. Ahada hadhil asya. Nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat. Timimiti Dajjal, Mahdi, Dajjal, Ya'juj. Kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan, bejakeun tungguan. Engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman. Bejakeun tungguan, aya hayang kos kitu lah teu iman ka anjeun, teu iman ka Al-Qur'an, tungguan kege bakal inna muntazirun. Tuhan bakal kapanggih kege. Masyaallah. Diawali engke kuloba perjudian, permabokan jeung perzinahan. Engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese. Kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina. Hese geus kabeh. Waduh, luar biasa. Urang mun nyaritakeun perzinahan kuari, ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang kuari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya, hese nyaritakeunana. Dikontrakan, jauh ti indung bapa, cacak-cacak aya di hareupeun indung bapana. Nu ditalingakeun si hadasya reuneuh bae. Komo jauh ti indung bapana. Iman kurang. Duit kurang deui. Jang malayarkeun kontrakan. Atuh pandang karak. Nah, kumaha deui? Kenapa pandang karak? Atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakeun teh. Enggak bagus gitu. Kececes beres. Eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus dara deukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus. Peangan coba nu teu boga HP hese gas. Aya cenah kula teu boga kiai. Bener sia? Leungit can meuli deui. Laon bandar mah. Henteu timbul ti nurani. Atuh kiai bae boga HP da 3 kiai. Nu hiji diceuli, nu hiji diceuli, nu hiji diirung. Laon bantak kiai. Atuh komo pedagang atuh. Masyaallah. Eta mah
terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareket jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala innal ladzina farraqu wallahu a'lam.